Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi di Pakidulen. Ayeuna sim kuring nuju sareng Kang Lili. Kang Lili ieu warga asli Cilengsar. Cilengsar. Desana naon? Desa Campaga. Campaga. Barengan damel naon itu kan? Bada yang ada mah kincir. Kincirnya. Itu tina bahan naon, Lili? Iya teh bosna tina pangkal kelapa, Hmm. orang asna tina jangkar. Disebat nate tina bos namanya. Bosna. Oh, ieu teh bosna. Iya as. Oh, asna tina Tina ki jangkar. tangkalnya, Tangkal, sarupaning jangkar. tangkalan. Oh, mohon. Bahan bakuna teh berarti ngadamel kincir ieu teh tina awinya. Awi. Uhun. Terus tangkal kelapa. Terus tangkal ki jangkar. Nah, kunaon bet ku tangkal kalapa? Sepados biasa di lubanganana gampil gitu. Kacayan tapi kiat. Piat. Iya terus bade katilu ya. Terus 3 kali. Mohon. Berarti tahap awal namang ada melatih kumaha lah. Ada mah heula bosna, terus milarian asna, terus sadia eta kantun bongkar awi. Oh, awina dipotong heula di rautan pengintennya. Di rautan. Terus kumpul sadayana nembe di rakit gitu. Para warga Pakidulen cuang tinggalinya kumaha cara ngadageun ieu nu namina kincir ya. Kincir air. Ya, kincir air. Kita langsung saja lihat Kang Lili ya untuk memasang kincir. Bismillah dulu luar biasa. Tidak naon bari anu dangdutan kayaknya Kang Lilinya. Siap. Musim nanu hajat. Mohon. Ayeuna mah Kang Lili ge bae hajat ya masang kincir ya. Mantap. Dupi walunganna namina walungan naon? Cilutung. Cilutung. Ngalirna ti mana ieu teh? Di Cikijing. Ti Cikijing. Pami awina tina awi naon ieu penyanggana eta tihangna? Surat. Awi suratnya. Ieu kanggo kuncina nya. Kanggo pasekna. Pasek itu sejenis kunci guys ya, diselapkeun gitu biar pageuh gitu. Namanya pasek. Ya, lamun dina bahasa Sunda mah pasek para wargi hampura itu campur ge bahasa teh nya. Keuna teu es campur ge darawas para warginya. Campur. Nah, para wargi sudah jadi rangkai kincirnya, kita coba ya. Lihat akan dicobain dikunclungkeun ke air. Nah, begitu. Ieu dacan beres para warginya masih kedang ngarangkai sawaraha bagian deui ieu teh. Sabaraha lubang nu dieusina? 8 sebelah 8. Jadi 16 Lubang. Oh, 16 lubang. Salubangna sabaraha awi? 3 kali 8. 3 kali 8 teh 24. 24 kan gitu ayeuna mah. Sebelah 24. Berarti 48 ya. Luar biasa. 48 potongan awi guys. Kincir teh kejantenan sapertos kumanya. Kita lalajoanan saja ya. Hilap subscribe heula. Gitu. Share-nya kumargi ya informasi penting ngeunaan seni budaya ti Pakidulen. Gitu cenah para wargi. Nah, sudah tersambung guys.
Sudah jadi kincirnya. Karena nanti akan disambung lagi sebelahnya sehingga berputar dan menghasilkan aliran-aliran air ke pesawahan. Nah, pemirsa, ini istrinya Kang Lili ya, Samson dari Pakidulen. Bangun kincir. Cek nuju naon, Cek? Nguar-nguar air. Oh, nguar-nguar air tanah. Oh, ini karena nyangkut ya? Iya, nyangkut. Iya. Yang koyot itu karungnya. Udah biasa bantuin, Cek? Biasa. Biasa tiap ya? Tahun. Oh, luar biasa. Biar apa, Cek, ngebantuan Kang Lili suaminya? Kalau sendirian kasihan. Karunya ya, kalau sendiri mah iya. Luar biasa ya pemirsa, bagi para istri ya. Kalau suaminya lagi kerja harus dibantuan. Karunya kalau sendiriannya. Luar biasa memang. Ini kira-kira berapa persen Kang Lili? Hah? 10%? Waduh, baru sedikit tuh. Oh, masih banyak yang harus dirangkai ya. Memasang papan. Oh, seueur keneh berarti ya. Tapi kira-kira hari ini jadi? Ya, setengah jadi. Setengah jadi hari ini. Iya. Oh, tidak akan mungkin jadi dalam satu hari. Luar biasa. Bukan 2 hari lah. Iya, iya, iya. Luar biasa pemirsa, memang tidak gampang ya nyen kincir saja juga. Wah, para wargi kincirna parantos janten. Jadi cainya itu ngalirna kemana, Kang Lili? Oh, ti luhur. Oh, eta ngalalucurnya. Teras kena talang gitu nya. Oh, luar biasa. Ah, para wargi, iya Samson di Pakidulen rupina teh. Luar biasa Kang Lili, hatur nuhun pisan parantos ngeusi ruang channel Pakidulen. Mudah-mudahan ya amal ibadah Alili digentosan langkung ku Gusti Allah. Oh, luar biasa ya. Berarti kan sanes Kang Lili hungkulnya anu ngaraoskeun manfaat kincir teh nya. Seueuran lah. Kela abdi dugi ka ngahulang kieu ya. Dahsyat lah. Alili sakali deui hatur nuhun Ya, parantos masihan karya anu kalintang sayana, estetik pisan luar biasa ya. Mangga bilih bade nyarios naon ka wargi Pakidulen lah. Kang wargi mangga bilih bade ngadamel tiasa pesen kabi. Siap, siap, siap. Hatur nuhun Kang Lili ya. Ya, kami-kami.